Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون
anulzimukumuha wa antum laha karihun. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adaba yaumin alim. Faqala al-malakul ladina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharam mislana wa ma naraka taba'aka illa alladina hum aradiluna illa alladina hum aradiluna badiyar wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa umiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi anni lakum nadhirun mubin. Ya Allah, walaqad arsalna jeung yakin geus teman-teman ngutus kami nu agung jeung Gusti Allah Nuhan ka kabeh Nabi Nuh ila qaumihi ka kaum Nabi Nuh. Gusti Allah kami adalah geus ngutus ka kabeh Nabi Nuh ka kaum anni lakum nadhirun mubin. Anni kana saestuna kami jeung Nabi Nuh lakum bikeun jeung kabeh wahai kaum Nabi Nuh eta nadhir zat jalma anu ningsieuna mubinun anu pertera. Eta itu indah anu pertera paningsieuna. Allah ta'budu illallah. Kalau supaya pula ibadah anu kabeh amin ka Gusti Allah. Utus Gusti Allah supaya ngomongkeun ka kaumna kami teh diutus ku Gusti Allah ulah ibadah salian ka Gusti. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Inni saestuna kami jeung Nabi Nuh akhafu mikasieun kami alaikum tibaka min kabeh lamun anjeun ibadah sieun azab yaumin alim kana siksa poe anu ngadikeun di dunya atau di akhirat. Si siksa ku Gusti Allah kami makarunya diajak iman ka Gusti Allah bicara pula ibadah kalian Gusti Allah ya dibibita disingsieunan disebutkan bahwa itu kami itu utusan Gusti Allah kami Nabi. Faqala maka ngomong saha al-malau golongan
min qaumi kaum Nabi Nuh ya wa hum al ashraf atau kan Firaun itu dirujuk teh yang Nabi Nuh pokoknya golongan jalma anu gegeden-gegedena teh biasa baleuh harna paling terna diajak iman diajak ulah ibadah kalian Gusti Allah teh kalah ngomong ngomongna kumaha mana roka illa basyarun mithlana lah aku jadi rasul mana teu ningali kami ka kajen illa basyarun kecuali manusia bisa kasigahan siga kami aku jadi rasul sagala walau fadla lah ka alaina teu aya keistimewaan di anjeunna nu bisa kalehkeun kami ya kami mau perusahaan boga tanah lega pinter ongkoh naon maneh ngaku jadi rasul sagala rupa itu spesial ya nah kalau ka kitu teu naikeun dan iman wa man araka ittaba'aka illa allazina hum araziluna badi ra'i wa ma narajun teningali kami ka kajen ittaba'ah kana nuturkeun ka kajen sahil allazina kecuali jalma-jalma hum alladina ta'araziluna golongan rendahan ti golongan kami terus kami di tempat-tempat nu percaya ka maneh teh jelema-jelema hina kabeh oge pantes kalah hati golongan bari tukang tilu tukang asakit mati tukang sasaku gitunya hawa cenah paling tersila kami masuk ke kami malah gitunya kita golongan nu balaluhan teh ngomong teh kitu badian rohyi anu teh pendapatna anu teh pikiranna teu mikir lah gitunya nah jadi ibtidaan di luar tafakkurin langsung narima teh memang maranehna teu bisa mikir langsung jelek bae kami mah beda deui mau disuruh bodoh wa ma naralakum alaina min fadlin wa ma narajin teningali kami lakum ka arajan kabeh wahe Nuh jeung kaum jeung nuturkeun anjeun wae kanjeng Nabi Nuh alaina ngalehkeun kami fadlin tina keunggulan teu aya saeutik oge kalebihan ti aranjeun wae kanjeng Nabi Nuh jeung pengikut Nabi Nuh eta nya satu keunggulan oge anu bisa ngalehkeun kami tempo pinterna jangan bertarodot teh jangan ngilu kamana teh itunya tempo beungharna nu mahat kabeh suka sabeungan kami itu lah pokona mah arep itu kabeh no iya Bu Titi na lamun yang balna hukum kali balna hukum bahkan nyangka kami kumkal jeung kabeh wahai Nuh jeung kaum jeung pengikut kadina kana anu baroh kabeh dina ngaku-ngaku jadi rasul kitu nya qala segitu ngandika kanjeng Nabi Nuh ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat lamun ummiyat bae tasdidanya lamun amiyat mau tasdidan fa ummiyat alaikum dina satu qiraat mah fa ummiyat nah qiraat itu kafir mah fa amiyat qala ngalau kanjeng Nabi Nuh ya qaumi wahai kaum kami ara'aitum cikum macet pendapat aranjeun kabeh kira-kira nabejakeun ka kami in kuntu lamun bukti kami eta ala bayyinatin tetepan kana satu kejelasan bayang jerbi di pangeran kami kumaha kami diberi kepercayaan di pangeran kami wa atadin
ngadakan di pangeran nikah kami rahmatan karena merupakan nabi yang diilihi di pangeran fa'umiyah, maka disamarkeun ya ma'alaikum karajan kabeh itu anu lazimu kumuha anu lazimu naha tetep maka naha netepan arajan kabeh apa an-najburukum ala qabuliha. Nah, najburukum berarti anu lazimu naha netepkeun kami kum ka arajan kabeh hak kana rahmat ai an-najburukum ala qabuliha naha nambalan kami kum ka arajan kabeh ala qabuliha kana narima rahmat wa antum ari arajan kabeh kana rahmat tetap kariuna gitu teu seneng arajan kabeh lamun itu ala zalika ya kumaha ya lamun misalkan Gusti Allah terima kami diberi kanabian kami memang benar diutus jadi rasul itunya. Nah engke sih kami henteu bisa non mencek urang mah nambahkeun eta rahmat maksa nepikeun eta rahmat di Gusti Allah itunya ka aranjeun kabeh lamun aranjeun kabeh teu seneng eta teu bisa netepkeun anjeun meunang rahmat padahal mah Allah teh direk rahmat ka marana kabeh teh didikeun ka kami meuleuh kami. Nah bukan teh didikeun ka maraneh teh kanya Gusti Allah teh itu ngan lamun maraneh kali teu bae kami teu bisa ieu teh kudu mikeun ieu rahmat ka aranjeun cari anjeunna nolak mah eta nya ai anjeunna rek nolak ieu teh aya rahmat di Gusti Allah yang maneh dititipkeun ka kami itu nya dan kami teu bisa mempertahankan ieu rahmat supaya nepi ka maneh ai manehna teu nolak kumaha cenah kan itu malah itu jadi kumaha ieu rahmat erek di hari kumaha cenah